Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana, alhamdulillah kalayan kudrat illahi robbi qadarati nu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita mitra anu kamari katunda masih dina judul Utari Nagipati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu sateu acana sim kuring neraskeun hanca carita langkung ti payun sim kuring ngaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan kamitra kaum dangu sadayana nu parantos ngarojong kasim kuring ku cara nge-like, nge-share sareng subscribe-na hatur nuhun. Pang-pang namah ka wargi-wargi anu biasa ngotretkeun komentarana anu ti Palihan Bandung sabandung, Karawang sakarawang, Tasik satasik, Cianjur sa Cianjur, Sukabumi sa Sukabumi, Banten sa Banten, teras dikumkeun weh mitranya kumargi seueur da Jawa Barat ya tuh luas. Teras ka wargi-wargi urang Sunda dulur urang anu aya nuju di negara sejen, negara deungeun. Aturannya pemuda-mudahan sararehat paranjang yuswa kalayan tiasa uih deui bari dina kayaan berkah salamet ageng milik rezeki. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun deui ieu caritana. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang teu kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayan alam pabeberang nyatana ka kulawarga Juragan Subrata anu mana harita nuju ka papaitan kulantaran anakna anu katelah Den Suta teh maot. Eta hanca teh nya samalah darja oge harita tos aya di bumina. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Ama, muhun laras ari wengi mah abdi teh sasarengan sareng si Suta. Malih mah sareng si Gode kitu deui sareng si Gojin. Tapi naon Darja? Cing sok gancang caritakeun. kieu ama ari anu saleresna mah. Barabat Darja nyaritakeun kajadian tadi peuting ti mimiti indi ti imah. Anu niatna rek lalajo ronggeng di lembur pasir awi teh mitra. Sakabehna oge ditetek eueuh anu kaliwat sakumaha carita anu geus dipedar ti heula dina mangsa peuting babarengan lajo jeung Suta. Sarta dibarandungan ku sararea kalawan Daria. Tah kitu ama lalakon tadi wengi teh. Oh, jadi si Suta teh indit ngajajabkeun saurang awewe nya. Laras telepat ama kitu. Punten Aden, Bapak teh bade ngiring tumaros ieu teh. Palebe anu ti tadi ukur jempe bari ngabandungan harita ngomong ka Darja.
Nya mangga bade tumaros mah pelebe. Kieu patarosan Bapak teh. Tadi wengi Den Suta teh ngajajabkeun saurang istri. Tah, ari jenengana saha eta istri teh? Sareng urang mana anjeunna teh? Naha kumaha ciri-cirina? Manawi aden emut keneh? Pelebe nanyakeun ngaran awewe anu tadi peuting dijajabkeun ku Suta. Samalah barijeng nanyakeun ciri-cirina lantaran hayang jelas da puguh panasaran jeung deui apan awewe eta teh mangrupa jalma anu panungtung babarengan jeung Suta. Nya ari wawartos ka abdi mah eta istri teh jenengana Sarah. Pami ciri-cirina raraina geulis pelebe. Rambutna panjang, salirana jangkung alit, ari pakulitana bersih, sareng anjeunna teh nganggo acuk beureum katingali ku abdi mah. Nanging data terang ari lemburna mah, margipun adi teh teu kantos nyaurkeun. Tah kitu, atuh ku abdi teh diwidian we sarta teu gaduh curiga nanaon, da teu nyangka baris aya kajantenan kawas kieu. Darja mere katerangan ngeunaan awewe anu ngaku boga ngaran Sarah. Anu harita acan kanyahoan saha-sahana jeung deui di mana lemburna. Sabab peuting teh teu kungsi tatanya da puguh maranehna keur parogot lalajorongeng. Oh, jadi ngaranna eta mojang teh Sarah. Tah, ari sateu acana naha Den Darja kantos pendak atanapi henteu. Nya susuganan we atuh kantos tepang boh di jalan Pasampangan atawa di mana kitu. Manawi teu acan palebe dan nembe wengi we ningal eta istri teh. Darja ngawalon bari ngeluk tungkul hatena teu burung ngarasa sedih. Lantaran Suta teh sanajan belet oge adi anu paling dipikanyaah. Lantaran salilana sok babarengan tara papisah. Tapi ayeuna Suta beut kudu maot ti heula. Nya tangtu Darja teh ngarasa leungiteun sarta ngarasa boga salah. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam beuki maju kabeurang bae. Samalah geus liwat ti wan Cilohor. Jalma nu daratang beuki loba ngagimbung di buruan imah bari ngarobrol. Dina kayaan kitu. Di jalan desa kadenge sorak sirine mobil ambulan estuning matak lalewang. Sakur anu araya dirinya ampir kabeh caruring hak. Tah, rupina mah layon Den Suta teh tos sumping juragan. Laras palebe. Rupina mah eta mobil ambulan anu ngajajabkeun layon pun anyak. Palebe pami anu salajeng na kumaha ieu teh. Nah tiasa pamilayon pun anak dikurebkeun ayeuna. Nya pamitos aya deui anu kedah diantosan mah Abah. Menjing urang enggal bae kurebkeun. Margi pami diengkekeun bilih kabujeng sonten. Nya saya biti kitu sagala rupi anu diperyogikeun kanggo syarat-syaratna oge da parantos rengse disayogikeun janten kantun bral. Nya mangga pambegitu masim kuring sejang iringan nyanggakeun itu sareng ieuna mah kapal lebe. Nya kumaha bae saena? Nya hayu atuh urang ayeuna mah urang mapagkeun layon kaluar. Jung palebe katut pasubrata narangtung kitu deui Darja sarta diturutan kudu sejena. Terus kalaluar ti jero imah. Tekung silila mobil ambulan asup ka pakarangan. Reg eureun nya terus atuh pada muru sarta layon Suta dikaluarkeun. Breh katempo ku sararea mitra. Layon teh geus meunang bungkus ku boeh. Regayang digotong sarta dibawa asup heula ka jero imah. Dibagiakeun ku Bu Halimah indungna anu ti tadi teu eureun ceurik ngumbar cimata. Kitu deui adina Ratna oge sarua. Mitra kaum dangu, pasubrata kataranguyung
Kakara ayeuna ngarasa leungiteun ditinggalkeun maot ku anakna teh. Ari Darma sok sanajan nya oge keur ngarasa sedih jeung nalangsa, tapi sakuat tanaga Darma teh negerkeun hate sangkan ulah kapangaruhan teuing ku kaayaan. Da puguh atuh loba kawajiban anu kudu diuruskeun. Ari Darja nempo adina anu geus dibungkus ku boeh teh teu karasa segeruk ceurik, ngarasa kaduhung lantaran rumasa teu bisa nalingakeun anu jadi adina sarta teu tumut kana papatah kolotna. Gancangna carita mitra, layon Suta geus diurus sapuratina nurutkeun kabiasaan anu sok dijalankeun di lembur eta. Nya geus kitu mah regayeng layon Suta digarotong ku opatan, terus dijajabkeun ka astana sarta pada ngiringkeun ku kulawargana jeung batur salemburna. Teu kacatur di jalana anu jajab layon geus nepi ka astana. Taneuh kuburan geus molongpong kosong tinggal nungguan anu rek ngeusina. Nya atuh satuluyna mah harita keneh layon Suta dikurebkeun sakumaha ilaharna. Sarta pada ngadoakeun ku sararea sangkan ditarima iman Islamna jeung dihampura dosana. Kasugri kaum dangu, kocapkeun alam peutingna di imah Juragan Subrata geus loba deui jelema anu keur ngarariung. Lantaran harita teh rek ngayakeun acara tahlilan poe kahiji maotna Suta. Kaayaan di imah jadi rame haneuteun loba anu ngarobrol. Samalah katempona meni rempeg. Aya Palebe, aya Pak RT, aya Pak Ici, Bah Ewon, Ahmad, Oman, Odang, Mang Salim, kitu deui si Godek jeung si Gojin harita mah aya. Jeung rea-rea deui teu kudu ditataan saurang-urangna da puguh lobaan. Juragan, aduh hapunten pisan sim kuring teh nembe tiasa nepangan ayeuna. Sajabi ti kitu nya sim kuring teh ngahaturkeun saja ngiring bela sungkawa ka salira juragan sakulawargi anu nuju kengeng cocobi. Nya mugia atuh almarhum tuang putra anu jenengan Den Suta mugi ditampi iman Islamna, dicangkeun di alam kuburna sareng mugia dihapunten sagala rupi dosa sareng kalepatanana ku Allah Subhanahu wa taala. Pak RT ngamimitian muka carita ditujukeun kanu boga imah Juragan Subrata anu keur kapapatenan. Samalah menta dihampura lantaran kakara datang harita. Sarta tadi temantuan kanu keur kapapayitan da puguh karek mulang ti Pasir Nangka. Nuhun Pak RT kana kasumpingannya. Nya teu nyanyaon karek datang ayeuna oge da geus beres sagala rupana mah. Jeung deui kuring oge geus ngarti. Tangtu da Pak RT teh boga kaperluan sorangan. Nya tapi alhamdulillah geuning teu matak susah sanajan PRT teu aya oge. Kuring teh ngarasa bungah jeung reug-reug. Lantaran geuning loba dulur urang lembur anu geus pada daek ngabantu kana kasusah sim kuring. Tah, kulantaran kitu sim kuring sakulawarga rek nganuhunkeun ka para sadherek sadayana anu geus nembongkeun kabelana. Boh ku tanaga atawa ku pikiran sarta anu sejena sagalana katampi kateda pisan. Nya muga bae atuh sing janten amal ibadah anu ngadatangkeun pahala keur urang sadayana. Amin.
Amin. Pak Subrata nganuhunkeun ka sakabeh anu araya di dinya. Sarta dibarandungan ku sararea bari terus ngajawab amin cenah menireang patembalan. Omo si Dolen jeung si Uca mah nebalana teh ngahajapang tarikna. Nya hatur nuhun atuh juragan pamika tampi mah. Nah kumaha ngawitana eta teh juragan? Make aya kajantenan anu sarupi kieu. Puguh kuring oge can ngareti. Can nyaho kanu geus kajadian teh Pak Ere teh. Da geuning masih keneh ditalung ti kudu berwajib. Jadi can bisa mastikeun kana sabab maotnya. Da geuning eueuh saksi mata anu nyaksian kana kajadianna. Janten teu acan kanyahoan sababna atuh pami kitu mah nya. Ya kitu Pak Ere teh. Tapi nya moga-moga bae moalila deui bakal meunang laporanna ti nu berwajib. Sarata bisa kanyahoan naon sabab maotna. Ulah siga basa maotna Nyi Utari. Sanajan geus kanyahoan aya anu ngabinasa, tapi nepi ka ayeuna lebeng can kapanggih anu jahatna. Tah leres kitu juragan. Mugi bae atuh ieu pasoalan teh enggal kabuka. Punten juragan. Kumaha ari perkawis tahlilan hatos tiasa pami ayeuna dikawitan? Margi bilih wengi teuing ieu teh. Sarengna deui datos rempeg geuning samalih ampir salemburu pina sumping sadayana. Ceuk palebe nimbrung kana gunem caturna Pak Subrata jeung Pak RT. Nya mangga itu palebe. Da rupina mah tos teu aya anu sumping deui. Mangga bae geura ngawitan. Sarengna supados teu nyangkolong kana waktos margi bilih ka bujang tunduh ari wengi teuing teh. Nya mangga atuh juragan pami kitu mah. Keun urang kawitan. Kasugri kaum dangu. Prak palebe teh ngamimitian bubuka terus ngadoa diturutan ku sararea kalayan husu. Sora anu tahlil kadengena meninga grenggeng kawa sora engang beut asa mata keung. Komo deui aya dina kayaan peuting anu keur sepi jempling. Jadi estuning matak ngahudangkeun bulu punduk ditambah ku cara maotna suta anu layona kapanggih dina kayaan anu kacida pikawatireun. Sok sanajan kitu, tahlilan dina peuting harita kawilang lancar eueuh kajadian naon anu matak sieun. Sabada rengse anu ngadoa. Sor susuguh diasongkeun kanu ngarariung. Kadaharan meni aralus jeung sagala aya rupa-rupa ngaleuya. Kawantu dinu beunghar aya keur pakena. Samalang haja disadiakeun keur sakur anu araya di dinya. Teu hararese brak sararea ngaropi pating camuil diselang ku ngarobrol. Kaayaan anu sarupa kitu teh tang tumatak bungah pikeun Pak Subrata sakulawarga. Lantaran susuguhna asa ditarimakeun. Wanci nincak kana jam 9:30 peuting, urang lembur anu milu tahlilan teh aramitan sarta narungtutan paralik ka imahna sewang-sewangan. Ari si Godeg balikna bareng jeung si Gojin lantaran imahna teu pati jauh ngan ukur kahalangan ku 5 suhunan sarta kahalangan ku kebon sampeu Mang Sukro. Si Godeg leumpangna bari mawa obor seuneuna ngagebur nyangan jalan. Ari si Gojin leumpang gigireun sisi solokan. Sajajalan bari guntreng ngarobrol sabab ngarah teu tiiseun. Nya kira-kira sapengkolan deui ka imahna. Gorobas kadenge aya sora anu ngagorobas ti palebah kebon. Duanana caruring hak. Terus serugreg areureun. Dek, aya naon ngagorobas we? Naonnya? Si Gojin rurut reret ka sisi kagigir nempuan anu tadi ngagorobas. Terus dodongkoan ngawaskeun kana palebah dapuran cau anu katara oyag-oyagan kawas kalupak ku bagong anu ngaliwat. Tapi teu katemponna naon. Da puguh kaayaan teh poek. Wah, paling oge kada luncat jika maruasun. Sabab keur hees manehna kagebah ku urang anu ngaliwat.
Ah, manya kadal sorana ngagorobas siga gitu. Sagede kumaha kadalna. Sagede-gedena oge kadal. Tang tumual sagede bayawak. Lah, geus teu kudu dipikiran anu kitu bago Jin. Miceunan waktu bae si laing mah. Ayolah, urang leumbang deui. Ceuk si Godeg terus atuh ngalengkahkeun sukuna. Tapi kakara oge aya sababaraha lengkah. Ujug-ujug cikiki kadenge aya sora awewe anu seuri. Ai aya anu seuri. Nah sahanya moal kitu si Dolen jeung si Uca ngadon ngahuruyan ka urang. Da geuning bebenyit anu dua eta mah. Sok ngajak keuroy wae lamun pagi di warung teh. Si Godeg ngalengkahna teu kebat. Terus luak lieu ka pelebah datangna sora. Kawas mah moal salah maranehna geura. Keun urang keruan jigana mah tuh tukang ngeundapuran jauh. Meureun bebenyit eta lah. Maksudna bare kahuruyan meureun ka urang. Malukan urang teh rek sieun. Si Godeg seuri sarta boga timburu lamun anu tadi seuri teh si Dolen jeung si Uca anu keur ngaheureuyan ka maranehna. Ayolah, geus antep teu kudu dipalire. Engke oge geura bakal pating pun cengis kaluar sorangan lamun diantep bah. Oh, tangke lamun pareng geus pating pun cengis, urang tengor we tahuluna tawa bajeng cokorna. Oh, ngan atuh anu ngaheureuyan. Kitu ceuk si Godeg. Bangun anu keheul bade terus leumpang deui. Tapi kakara oge dua lengkah cungungung kadenge sora anjing babaung. Bareng jeung hiukna angin anu dumadakan ngaglebung seah handarwan. Rei bulu punduk si Godeg jeung si Gojin pating puriding. Kayaan di sisi kebon teh jadi mata keung. Godeg, Gojin. Cirihil deui aya sora awewe anu seuri bangun anu suka. Malah kadenge jelas pisan ngagruan ngaran maranehna. Sorana ngirung mata kukurayeun. Si Gojin jeung si Godeg terus silih reret. Duanana ngarasa kaget lantaran ngadenge aya awewe seuri tapi teu katingali jirimna. Nya terus luak liuk nitenan kasabudeureun eta tempat. Jin, kawas nama lain si Dolen jeung si Uca anu seuri teh. Sabab sorana beut asa teu wau. Eta mah jiga sora kunti. Ceuk si Godeg bari noel kana leungeun si Gojin anu keur nangtung gigireun. Jika ada lain si Dolen eta mah. Da kitu geuning sorana meuni goreng patut ngirum matak muringkak sabulu ieu mah. Dina kayaan kitu. Hing kadenge aya sora awewe ceurik sorana angin-anginan asa jauh tapi deukeut. Kawas anu kanyanyerian melas-melis matak bikarunyaeun. Godeg, tolongan kuring. Pangnumukeun ieu sirah. Aduh, ampun, nyeri. Pangnumukeun sirah. Aduh, sirah kuring pegat. Tolong Godeg, tolong. Sirah kuring pegat.
Anu ceuri kadenge deui samalah ngomong ka si Godeg benta ditulungan hayang dipangnumbukeun deui sirah anu pegat cenah Mitra. Tekung si Lila jep keur sakedapan sora anu ceurik jempe. Seor-seor angin siah handaruan nebak kana dangdaunan. Ngajadikeun kalakai rabeng maruragan. Si Godeg jeung si Gojin awakna ngeleper. Ras inget deui kana kajadian sabulan anu katukang. Basa di lemburna gujrud ku beja ayana jurig hulu anu datang ka gardu ronda jeung ka imah Oman. Jin, aya nu menta tutut ka urang. Kadege teu kumane. Lain menta tutut atuh sia, tapi menta tulung ka si laing. Si Godeg greuwas. Beungeutna lamun beurang mah bakal katarapias. Terus ngacung-ngacungkeun oborna anu kakalecesan katebak angin. Dipake nyaangan ka pelebah dapuran cau anu katempo poek jeung harieum ku tatangkalan anu sejena. Bareng jeung kitu, pucung hul ti tukang dapuran cau teh aya anu kaluar hiji tangtungan awewe anu make baju bodas tapi eueuh sirahan. Sarta jelas pisan katempo tina beheungna ngalai getih seger anu nyarak celakan. Samalah keur kitu teh disusul ku kalayangna sirah jelema anu ngalayang di luhureun awakna anu keur nyang hareup kanuduaan. Nyaksian makhluk anu sarupa kitu. Si Godeg jeung si Gojin reuasna luar biasa. Panonna molotot tuur nyorocot buak ngagorobok satarikna. Jureg! Berengbeng si Gojin lumpat ngebecir bari gogorowokan nyebut jurig. Tesrikna bari notog-notogeun maneh. Da puguh gila jeung sieun ari nempo makhluk anu sarupa kitu mah. Buuk panjang ririapan matana beureum semuhurung. Si hungrang geteng letahna ngelel, irungna ngadungkuk jiga bangkong anu keur cumagung. Nempo si Gojin anu geus ngaberengbeng lumpat ti heula. Si Godeg greuwas lantaran maneh nangan ukur tinggal sorangan. Nya teu loba deui mikir. Harita keneh bretak manehna oge lumpat bari gogorobokan nyebut jurig. Jurig! Jurig! Belewer obor dibalangkeun terus berengbeng lumpat budak si Gojin anu geus rada anggang. Si Gojin anu lumpat ti heula teuing terus ka mana lumpatna da puguh keur diudag ku rasa kasieun. Jadi ka mana bae nepina anu penting mah bisa jauh. Gilek si Gojin mengkol ka belah katuhu ceuk pikirna mah rek motong jalan. Maksudna ngarah leuwih deukeut ka imah. Kitu deui si Godeg mengkol ke belah katuhu terus beras ka kebon awi. Reup kayaan didinya beuki poek. Sabab harieum ku tatangkalan anu jarangkung. Reg si Gojin eureun red ka tukang breh katempo aya nu hideung keur ngudag ka manehna. Gebeg si Gojin reuas. Da ceuk pamikirna mah jurig anu ngudag-udag. Sok padahal anu sanyana mah eta teh si Godeg anu sarua sieuna. Jurig udag. Allah. Si Godeg jeung si Gojin duanana amprok terus pating karoak. Da ceuk panyangka maranehna mah eta teh jurig anu keur ngudag ka maranehna. Gilek si Godeg malik berengbeng deui lumpat meuni mangpret teu nolih kana nanaon. Nya kitu deui si Gojin oge ngabecir nuturkeun ti tukang bari teu eureun gogorobokan. Barang keur pating bretek kitu. Cikiki kadenge deui aya anu seuri sorana tarik asa luhureun. Ret atuh duanana bareng ningali ka luhur, breh katempo jurig hulu keur ka kalayangan. Rek lompat ka mana sia? Si laing duaan moal bisa ngejatina udagan aing. Salila maraneh can bisa numbukeun deui sirah aing kawas baheula. Aduh, tolong, ayah jurig, ayah jurig, aduh ampun, ayah jurig. Si Gojin jeung si Godeg beuki soak. Awakna leuleus suku nyoroncod kesa ngoprot. Ari sukuna nyareri balas lumpat ti tatarajong. Duanana terus mangpret ngajugjug ka imahna bari gogorobokan menta tulung ka urang lembur. Tapi oro kaya, saurang oge urang lembur teh eueuh anu kaluar.
Tapi lain teu ngadenge kana sora anu menta tulung, tapi sararea oge pasti sarieun sabab kayaan dina peuting harita teh perbawana jadi keung jeung pikasieun. Balicet si Godeg mengkol ka belah kidul, terus lumpat menimang pret dituturkeun ku si Gojin. Gog anjog ka sisi balong Pak Ici, reg atuh duanana areureun, tapi sabuat keur kitu seot si jurig hulu anu keur kakalayangan luhureun teh nyirorot sarta nyamber ka maranehna. Montong lompat sia Godeg, Gojin. Oh, jurig. Aya jurig. Soloyong gujubar duanana harita bareng ragrag kana balong Pak Ici terus rorowesan bari tulung-tulungan. Tapi untung balongna teu pati jero mitra ngan ukur saret cangkeng jadi teu matak dikerelep. Ngannya orokaya baju jeung awakna jadi jibrug baraseuh, sirahna rampucis jeung karotor kuleutak, cikikik si jurig hulu seuri ciciri hilam. Muas rasakeun sia eta macan sapira. Tangke dagoan dina waktuna sia duaan pasti modal sia. Kitu ceuk si jurig hulu manehna mere ancaman ka si Godeg jeung si Gojin. Sanajan sorana kadenge ngirung tapi jelas ka harti. Atuh puguh bae ngadenge caritaan kitu mah duanana kacida ngarasa reuas jeung keung. Ampun sia, Joreg nyingkah ka sabrang ka Palembang. Geus cing jauh gura idit moto ganggu ka aing. Aing mah teu wau jeung hayang deukeut sia. Nyingkah. Si Godeg noroweco maksudna masih singlar awakna mending gadeg-deg. Tuur leuleus gado norokto, kitu deui si Gojin kayana teu jauh beda da puguh sajabat keur ngarasakeun kasieun teh, awakna oge tiris mending ngagibrig lantaran keur aya di jero balong anu caina tiis nyecep mata kabulusan. Teu lila les si jurig hulu ngaleungit. Hiuk angin ngagelebug cungungung sora anjing babaung sorana melewung minuhan ka sakuliah lembur. Ditema ku sora manuk jurig anu teu eureun-eureun di sarada. Dina kaayaan kitu si Godeg jeung si Gojin duanana keur pating kucuprak di tengah balong. Kecebuk leumpang lalaunan tuluy muru ka sisi. Cai balong keplok goyag-goyagan lauk emas anu gede pating kujubar kagebah kunu keur laleumpang. Saenggeus aya kana sawatara waktu. Jep kaayaan teh jadi simpe, sora anjing anu tadi babaung teu kadenge, kitu deui sora manuk jurig ayeuna mah geus eureun. Samalah angin anu tadi ngaguruh geus leler. Kaayaan peuting balik deui ka Wasasari. Ukur kadenge sora jangkrik jeung cari cangkas ditema ku sora bangkong anu disarada di sisi balong. Ari si jurig hulu jeung si jurig buntung teuing ka mana ngelesna. Kasugri kaum dangu, kacaturkeun Pak Ici anu aya di imahna. Tadi basa aya anu ngagujubar di balong teu buru ngarasa reuwas. Komo barang ngadenge waktunya pialatan mangsa misah mah mitra. Hate teh asa ngalenyap, bari dibarengan kuratugna jantung hayang meubeutkeun HP. Mitra cageulay carita urang tunda heula nya. Insya Allah mitra kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kedanaon rupi beratosana wilujeng kamtun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.